nikmat pisan hoyos dia di kebun teh. Angin tiis, sengit jukut, hati jadi tenang. Leres ya. Kamu kieu teh anak betah. Yati asih bade kamarana. Bade ka dieu ari kukurilingan nungkul. Kadari heula atuh, dari heula sauna gede da. Oh nya mohon. Aduh mending enakeun pisannya di dieu teh. Saung teh imah leutik anu biasana dijieun tina awi, kai, atawa bilik. Gunana pikeun tempat ngaso, neduh, atawa ngariung sanggeus pagawean. Saung biasana aya di sawah, kebon, atawa di sisi jalan di lembur. Maknana ngagambarkeun kesederhanaan jeung kebersamaan dina kahirupan urang Sunda. Lu mendingan pisannya sauna. Mending ingetkeun urang keur leutik. Duh geuning karasa salapannya. Ayo urang ngaliwat. Ayo atuh urang balik heulan urang neangan alat yang bahana. Hayu. Ayo. Imane mau ngelok meni gede pisan. Ieu eta mane mau naon? Mau kasrol jeung beas. Oh, hayu atuh. Ya. Iya, urang geus mawa lauk geus dibumbuan ya. Hayu sok ka Daria. Kastrol teh parabot dapur tina besi atawa aluminium anu biasana dipake pikeun ngasakan sangu liwet. Dina tradisi urang Sunda, sangu anu diasak dina kastrol biasana leuwih sengit, leuwih lemes jeung karasa leuwih alami sabab diasak ku cara tradisional. Ngaliwet make kastrol teh ngandung hati kebersamaan, gotong royong jeung kesederhanaan hirup di lembur. Ngisikan teh nyaeta kegiatan ngumba atanapi ngabersihan beas ambe bersih ti kokotor. Gabah jeung sajabana kepas disanggukeunna. Jeung deui ngisikan ngagaduh harti mersihan diri tina kokotor. Dosa jeung sajabana memeh maju ngalakukeun sahiji tindakan. Haut teh alat pikeun masak anu dijieunna tina taneuh liat. Biasana dipake ku kolot baheula pikeun ngaduruk kai jakeur masak. Hau ngandung harti kesederhanaan jeung kebersamaan. Biasana sakeluarga ngariung bari masak jeung ngobrol babarengan. Neng Wati neng Upa bade kamarana. Bi, bade ka kebon, bade amang. Nya atuh kadenya. Jadi ibu-ibu keur ngaliwet. Engke ari engkos jadi didoroan. Mohon Bi siap. Upa, tadi cek ibu-ibu ngomong ngaliwet teh naon sih? Oh, ari maneh teu nyaho ngaliwet Wati. Teu nyaho sih? Iya si Wati, ngaliwet teh sarua jeung dahar babarengan. Tapi mun ngaliwet teh sanguna diasakan ku salam jeung sere supaya sengit. Terus daharna oge make tempe, make tahu jeung sambel kostar itulah. Oh, ngeunah meureun. Yang ngeunah kan boga makna oge ngaliwet teh. Ngaliwet teh maknana ge supaya arurang teh gotong royong kitu pas ngaliwetna. Oh. Oh, Hati, itu tuh ayah saung. Orang tadi tuh yuk, ayah emang dah. Ayo. Sini mau Hati. Mau punya beneran. Neneng mana doanya di sini beneran? Nees bang, bang kelas di mana? Iya, tadi karena mereka apa namanya domba. Eta naon bang? Nah, ini hari karena ya, hari kalau pada domba cukup tadi karena pakai iya, caranya tadi bisa iya. Kumaha bang? Jadi ada cukup tadi alat, ikan, cukup Kumahakeun bang? dicipkan dah, neng. Tinggal itu. Tinggal tinggalin. Jadi kumpulkan, dorong karet di kanan. Ini gitu guys, kemarin istirahat sampai.
Tah, Mang, ieu arana naon? Di pacul nih ngaranna neng. Oh, jaker naon pacul teh? Pacul teh tinggal kata ke sawah, tinggal gabutun tanah. Kumaha, Mang? Pas ieu neng. Nah, Oh, gitu. nyamu neng. Terus segitu doang ya. Aku ngarang istirahat lah. Ayo pada dia liwat tages asak ajakan si Amang. Tages asak Pi. Ayo ah. Ayo, Ayo. Gimana? ah, mari kaliwat mah, Mang, ayo. Udah. Ayo. Kurang lapar. Kumaha sambelna tos diulek pisan. Iya keur diulek ada pisan. Ibi nu keur dipake teh ulekan. Ulekan teh saker naon sih? Nuhun ulekan sok disebut oge cuet jeung mutu ieu alat pikeun ngulek bumbu sangkana halus jeung campur rata. Pak gerak kukumbah heula terus ngalah daun terus kayak ngaliwat bareng. Oke, siap. Daun cau biasana dipake pas ngaliwet jaker tempat daharna. Kusabab daun cau panjang terus ngaraseungit kana kadaharana. Jeung deui daun cau gaduh hati babarengan, satara sareng sederhana. Kusabab lamun pake daun cau, kabeh sangu jeung deungeun ditendeun dina eta daun cau. Dahar babarengan eueuh nu ngarasa leuwih luhur atawa nu ngarasa leuwih handap. Sakabehna satara. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Ti kaliwet teh sarua jeung tradisi. Majunya. Eta